Stop, Jel. Nah, Jel. Padian, dan ikut nyanyi, rusak lagu. Langsung itu mana mah, Jel? Aing kio gel lulusan Indonesia Idol aing mana? Ah, gak percaya. Emang pas audisi juara berapa, Padian? Ya juara pertama, Jel. Pertama dikeluarkan kene keur pas daftar, panek len. Tuh kan, kata saya juga, saya mah gak percaya sama Padian. Oh, udah kumaha, Jel, kami nagih hayang ngilu nongkrong. Mana? Ya sok, dek ngilu nongkrong mah. Asal ulang ngilu nyanyi, kagok kayak ngagitar teh. Oi. Sok nongkrong ka dieu. Oh, yang bos. Oh, Nyanyi. Tapi ku tak bisa. Hop. Lamun sia gumbrang-gabrung teu para rugo, manekena ngelujeng aing gawe ayang duit. Henteu sia. ayo bae masalah pagawean mah Om, kami keur teu boga duit nganggur bae. Ayo kandi gawe naon sok. Om, ayo ngilu. Beboga duit teh, betong yang tahan tinggal kolot geus era. Lamun sia yang digarawe isukan ke sawah aing, panen sawah aing nu disepat beres di ditu. Pemenang catu. Oh, ayo Om, sawahna sabaraha bata? Lain bataan deui sawah om mah. Sabau. Om, saya juga mau ikut dong, Om. Saya juga pengen kerja biar dapat uang jajan. Aduh, sianya Jel. Aing mah lain ku masalah pelit lain ku ulah Jel. Sia teh can pernah ka sawah. Sia teh budak kuliahan bisik manggul parena teu kuat Jil. Waduh. Angger bae Jil lamun sia manggul teu kuat. Mun morongkoy kumaha angger nu katempuhan mah aing sebagai dunungan. Angger bae sia teh kana teu nyuntikeun ka dokter. Ah, tenang aja, Om. Gini-gini juga. Walaupun saya nggak pernah ke sawah, saya suka fitness, Om. Lihat nih otot saya, Om, gede, Om. Ya geus kajen lah kitu aya maksa mai hayang kekeh ngiring ilum, tapi sia lamun sapertina teu kuat lamun piksan barudak kana rempoy anu balakeun bae. Gebrus ka. Anggus, kieu bae nama. Isukan miang jam 7 kumpul di dia di tempat ieu ya. Lamun sia teu marariang didenda ku aing. Hukum 5 juta. Sekarang deh budak tanya janji isuk datang sore waya kieu cendara tang kana bae ge. La ilaha illallah Allah. Itu budak nama siapa? Kadio. Ayo Om, dekat sawah mah aing siap bet ieu. Ayo gawat. Oh, gua tau mah siap ya. Ayo. Kage. Ayo, Om, saya juga udah siap. Oh. Atlet ke. Dian, ai sian dek tau siahan tan dek panen ieu malain tau sian Dian. Sia geuning jali dek dibuat di dek panen. Lain ieu lain dek demejeng. Lo ilah lo sit anjil geuning dek lawan Persib dan dek lawan Endi dibuat ieu mah. La ilaha illallah. Corona ieu mah teu bisaeun men bantu. Hampura Om masalah yang geus jel ayo ganti heula. Ayo ganti lah. Ya udah, Om. Saya juga mau ganti pakaian dulu. Tungguin ya, Om. Ayo. Aduh.
awak bunuh galal deh. Apa ngerti ubut kabisa. Ulah seksi wah budak. La ilaha illallah. Ayo, dibuat. Tak, iya, yang ngaranna tegap ke sawah. Oh, tadi mau ulu. Enggak selain om ayam tak kudu make gepretan. Aya nama usum ke gerabakan. Oh. Aya gerabakan di itu di haji ya. Oh, ini mah bener. Ini mah geus usum make gapretan ini mah. Nama make garabag. Ai mah kararunya ka sararia bisi jedag. Bagus. Ya udah om, ayo berangkat bareng. Nyata pantes aya nunungan kudu ngabreng jeung pegawai mah. Yang geus ya di ditu ayeuna mari yang ka ditu den. Sawana disepat beres nu gigireun Haji Romli geus di dinya tinggal ngaritan. Wah ilah nyebutnya nunungan ngabreng jeung nu kararieu. Geus niang. Yang geus nama di sia got ngararitan ka daritu marariang lain aing dek balik heula ka imah nyokot opieun jeung sararia bisa ngopi lain sampai teu mabok sampai perak. Nggak sama, aing nak meang ka ditu. Berdak, aing ketua rombongan aho. Oh, geus padian. Ayo meang. Yuk. Geus lah, aing dek balik heula dek peperan heula, dek siap-siap. Bisik dudu teu marabok panas aing dek bawa es jeung kopion, kopiona. Pop. Iya len, sawah nu Pak Haji Romli teh len. Oh. Cek Om Yos teh nu gigireuna. Berarti nu ieu meureun len. Kalah. Ieu mah lain nu om ieu bang rasa mah. Anu pa kulkas no ieu mah. Teu teh ejokan we. Nya ejok keneh. Jadi gimana nih, Padian, Jel? Nungguin bosnya aja datang dulu ya. Oh, kitunya nungguan bosna bae. Oh, geus nungguan bos heula. Aduh pela nama ho. Oh, Ya, ayolah di dieu asana euy. aduh, kan dia teh dunungan teh lila bangetnya datang. Tunggu aing. Gua nang hayang gawenya betere beres urang teh euy. Nah, itu sawahna menu endi. Oh. Jel, Padian, itu kayaknya si bos. Iya ya. Bos, sawahnya yang mana? Yang ini apa yang itu, bos? Oh, gua aing saenggut ngaritan ieu ngaritan. Nah, iya budak sawana teh. Tanu ieu nu Haji Romli, tanu ieu nu kulkasno. Terus, anu om bius na onde? Sawahna. Lah, nyai mah teu buka sawah tenan. Sia mah katarep. Aing teu ngono ya, Om udah boboda sebagai ketua rombongan teh. Del, ngerti len? Ngerti. Ayo. Tunggu nah aing ya sebagai ketua rombongan sok, sia hayang kumaha. Mi tulungan. Puas ya. Tah, gitu akibatnya. Nipu jelema. Untung om gak dituntut ke polisi atas nama penipuan. Saya gorek balik loh, nunggu sore aing. Ayo. Ini ada motornya tapi nggak ada orangnya ya. Tulungan kami. Teteh, tulungan kami di dia. Om Ius di atas lagi ngapain om?
Mau ngambil burung ya, Om? Sana teh. Kami teh tadi teh ngabobodo si Tanjil jeung si Jel jeung Padian. Cuman kami teh nempo we ka tukang jadi teu kanyawan lamun aya tetangkalan teh jadi nabrak tetangkalan jadi we ka dieu teh. Om Ius dari dulu nggak kapok-kapok ya ngeselin orang. Om jadi orang itu harus amanah karena kepercayaan itu mahal. Teh Tina, tas di mana? Tumben ke sawah. Tas ngajajapkeun makanan. Kangge apa? Oh, iya Teh Tina. Tadi Ririn nanyain Teh Tina. Atanjil wartoskeun ka Aririn lamun bade ketemu Tina dinten Sabtu. Emang kenapa harus hari Sabtu? Sabtu adalah untuk menunggu jawaban dari Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu menyakiti hatimu. Akulah yang pantas untukmu. Kami kumaha editor. Cicing om didinya saminggu mah ketang-etang yuk di hotel panting katlen.